Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra anu teu weleh mika reueus tur mika sono dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan carpon misteri majalah Mangle Yasana Simkuring dina judul Dibaturan Juri. Wilujeng ngadangukeun. Ti wanci sareupna Risma mojang umur 23 tahun geus ngaguher luhur pangsarean. Teu kuat nandang pitunduheun ti samemeh asar. Tibasa manehna narima telepon ti indungna yen kula wargana keur aya dina lalampahan mulang ti Palembang. Diperkirakeun nepi imah kana tabuh 12 peuting. Kajaba ti Risma sapangeusi imah miang ka kota empe-empe da aya dulur di ditu hajat ngawinkeun. Mulang gawe tabuh 2 beurang keur meujeuhna mentra. Risma ngarasa capek, awak lungse nepi imah ge ngadon gegelehean luhur enggon. Teu loba nu dilakukeun, ngerem maneh jero kamar. Hadena cai aya di jero. Paling ka dapur mun sakalieun hayang barang dahar atawa rek nyokot ka inuman jero kulkas. Angin wanci sareupna ngagelebug ti luar imah. Laju hiliwirna nyulusup ka jero kamar ngaliwatan sesela jandela nu melenge. Awakna nu bener asa dihihidan ngagebrak dina pepende impian. Di luar langit mimiti dikarayap ku poek nu laju baris ngarungkuk kana peuting. Geblug sada panto nu ngageblug bangun aya nu nutupkeun. Teuing panto nu mana ngan mampu menggaskeun impian Risma. Manehna ngorejat sanggeus nyap panonna beuntak. Kamar nu poe. Risma culang cileun antara sadar jeung teu sadar. Ngarasa aya nu keur nyerangkeun manehna ti luar jendela kamar. Muringkak, pundukna muringkak. Tabuh sabaraha? Pikirna bari rutret kagikir. Manehna yakin geus peuting da ngareret ka lebah jandela ditepas hareup ge poek. Laju nyindekeun yen kula wargana masih nyorang lalampahan ti kota Palembang ka Bandung Barat ngan teuing keur lebah mana. Maklum lain kana kapal ngapung. Punduk Risma masih muringkak. Satekah polah disieurkeun. Manehna ngawawaas nu pikasieunneun. Sasarina ge tara ieu sieun nyorangan di imah. Lain kakara. Tara ieu aya juri ngaganggu najan ukur sorana. Komo jirimna. Risma can kungsi nyorang nempo jirim jurig. Ret deui panonna kana jandela nu ngelenge. Angin karasa ngahiuk newak punduk. Bet ting sariak. Kamarna panghareupeuna pagedeng-gedeng jeung rohang semah. Tapi panto kamar langsung ka rohang tengah. Jandela tangtu lebah tepas hareup. Najan rasa sieun nyaliara, awakna ngojengkang mencet saklar lampu brai hurung. Geuat nutupkeun jandela katut hordeng rapet. Karek awas jam dingding nuduhkeun tabuh 6:30. Laju manehna ka cai wudu ngamparkeun sajadah di gigi Risbang salat magrib najan elat. Teu kungsi wirid kalah kalacat kana pangsarean. Gap kana HP rek nelepon indungna tapi nomor nu dituju teu aktif. Laju manehna rumahu wegah kudu ngadago tabuh 12 bari nyileuk. Kadek teh sing parageuh kok kuncinya.
kitu pepeujeuh indungna waktu rek miang. Kawantu deui Risma teh budak cikal nupang diandalkeun najan awewe. Mohon mah, tembal Risma harita. Ulah obo wanci sareupna nya, pamali. Ceuk indungna deui. Sok kawas ka budak leutik ka Risma teh sakapeung mah. Keur mah anak awewe hiji-hijina. Risma rumahuh deui. Manehna rumasa sare lain wayah, lain teu nyaho ceuk beja. Wanci sareupna bangsa jurig ngadodoho. Tuluy rajeun ngaganggu. Mitos, pikirna. Dua cengkat ngoloyong keluar kamar. Mapai rohang karohang, kabeh lampuna dihurungkeun. Teu poho ngonci panto hareup, oge nutupan hordeng. Ngan aheng bet rerempodan. Pundukna deui muringkak. Gegancangan blus deui ka jero kamarna. Beuteungna rada lapar, manehna teu wani ka dapur, aya rasa keung nalikung. Hadena dina jero kantong gawena aya biskuit jeung roti nu teu kaburu kadahar waktu di tempat gawe. Bibirna ngagayem bari teutepan mencrong kana jandela nu deui asa aya nu keur nyerangkeun ti tepas hareup. Moal aya jurig, moal. Risma ngayakinkeun jero pikir, sirahna gigideug. Halusinasi. Pokna ngagerentes. Geus kitu leguk nginum cai herang tina botol cai mineral nu pinu keneh. Sanggeus salat Isya, gawena ukur nyoho HP, chattingan jeung sobat-sobatna. Parat nepi tabuh 10. Rasa sieun nu kungsi ngagugulung ge ingkah. Manehna yakin di imahna moal ayana naon, komo jurig bungkeulekan mah nyeh imun. Katenangan dak sakala robah jadi karuas. Waktu celina ngareungeus sada nu lelempangan di tepas hareup. Ku singkang mareuman lampu kamar, laju balik unggah deui kana pangsarean, ngagoledakeun awakna nu geus disalin ku piyama saten pulas coklat susu warna kamemetna. Dedengean, pikirna kanu disada lempang. Simbut dirurubkeun nutupan sakujur awak. Ngadedempes bari ngarep-ngarep sora gerung mobil asup kaburuan. Tapi nu didago teu aya jol. Antukna panona ngalenggut, laju tibra lir aya nu nyirep. Dua leungeunna nangkep pageuh guguling. Risma tibra pisan poho sagala ngan kahudangkeun ku sora nu galuntreng di tengah imah. Risma reuas curing hak atoh ongkoh, pikirna kulawarga geus marulang. Teu waraniun ngahudangkeun keur mah kunci panto pager aya 2, kitu deui kunci panto hareup. Bari masih lulungu jung cengkat tina pangsarean. Indungna ngomat-ngomatan sangkan Risma teu kudu riweuh nyayagikeun kadaharan sabab indungna rebo ku barang bawa oleh-oleh ti Palembang can dibahanan ku dulurna nu haja. Risma nyipta-nyipta tuturuk-tukan ngadahar kerupuk kemplang. Isuk mah malah hayang geura ngasaan empe-empe asli. Mencet saklar lampu teu hurung. Pegat lampuna atawa aya nu megatkeun. Tapi saha nu keur mancrong kitu, pikirna dumadakan guliga. Leungeunna ngaragamang kana gagang panto. Bray panto muka rohangan tengah poek. Di marana kadua kolotna oge katilu adi lalakina ngawarangkong. Pirahku di rohang poek mah
Kitu deui rohang semah kareret ku juru panona. Poek taya cahaya dah tadi dipoekan samemeh ngeremaneh di kamar. Panon Risma mapai rohangan tengah nu peteng lebeng taya sasaha, tapi sora nu galuntreng hawar-hawar nyulusup kana ceulina. Nah sora ti mana? Sora saha? Rai bulu punduk muringkak, awak ngadaregdeg, sukuna mundur, leungeuna nutup panto kamar, awakna malik bari satengah ngejlang kana kasur, hadena teu labu. Risma nuruban awakna ku sibut bari ngararasakeun kasieun nu teu kaampeuh. Manehna yakin ceulina ngareunge nu guntreng. Sada sora indungna, sada sora bapakna, sada sora adik-adikna nyeples teu nginjeung ceuli. Caritaan Dewi batur sapagaweanana tadi beurang di kantor. Basa Risma nyaritakeun yen meh 7 peuting nyorangan di imah. Cek Dewi, cantang tu nyorangan aya da ari nu baturan mah. Saha? Tanya Risma tarangna kerung. Dewi teu waka nembah ukur keok. Saha wi? Tanya Risma deui. Nya di alam sejen we meureun. Cek Dewi bari ditungtungan ku ngahehe. Yuri? Tanya Risma. Ulah sompral. Pararaid, mun penting kudu di baturan Yuri. Mama, papa, adik-adik, mulang penting ayeuna ge. Cek Risma nandaskeun bari aya ari rasa keung mah dumadakan beut wegah rek mulang ka imah kudu nyorang peuting sorangan deui. Peuting ngarayap halon pisan karasana nepi ka rasa tunduh teh datang bangun kapaksa. Manehna sare deui tapi teu bisa tibra sabab sora-sora nu galuntrang kareunge deui. Teuing naon nu digaluntrangkeun, tapi nu pasti eta sora ti jalma-jalma nu dipikawanoh pisan ku Risma. Guntrang nu mimitina hawar-hawar tapi robah atra eces. Sora-sora nu teu reureuh nyulusup kana puhu ceulina, kabetot kana alam pangimpian, parat nepi ka wanci janari leutik, basa kula wargana karek nepi tepas imah. Risma karek hudang nu mimiti disampeurkeun teh indungna, manehna ngagabrug ka indungna bari nganaha-naha bet datang elat. Cenah mun datang berang keneh meureun tadi peuting moal aya nu maturan ti alam sejen, anu maturan ti alam sejen nu galuntrang di tengah imah. Sora tanpa jirim. Cog Bandung Barat 16 September 2023. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.